perhatikan mandiri urang. Deheng bapak-bapak lah, ieu ibu-ibu pan baju oge loba jenisna atuh. Nya. Sapoe kadang-kadang make baju teh rarawisan tina karung dilesot-lesotkeun. Oh. Kadang-kadang pan aya di lemur kieu mah heuh, lamun make sendal anu raja jangkung saeutik dipi omong. Heukeun bae antepan. Keun hayang ngeunana kitu da kabeh oge proses. Anu lah sok pahili ieu mah arek init kana hajatan sok dararangdang. Nyakeun. Nah ari ek nyanghareup kanu jadi salaki, Gusti nu agung baju oge. Nya lebah kerek teh soe. Aduh. Nah, model gitu tah. Ari arek init kana onangan mapan lamun init jam 8 teh ti beres salat subuh ge geus dangdang. Heudak rupa-rupa atuh. Wadak teh rupa-rupanya. Mimiti di dempul heula geuning. Lamun ngabandungan geuning sok di Bandungan ieu mah ngabandungan batu, ngabandungan bojo. Nah, lamun ek init jam 8 dandan kita salat subuh. Waktu init sok rarese. Dong. Tapoan. Dempul heula di dempul. Terus di dempul naon? Dihamplas. Dempul deui. Hamplas deui. Kakarek di kawas. Aduh, Gusti mah. Ya, make bulu mata odek cetar membahana. Bulu badai deui. Teu naon pek teh deui aya beuki. Salka beuli eueuh teh mah inyuk tapalkeun. Ini kudu riweuh. Ieu nya dangdang. Ade, haleupun salaki dangdang mah ceuk. Arek ini kana onangan kakarek dangdang. Ai wedak meunang meuli saha atuh. Ai nu nempo saha? Rugi tah. Boga pemajikan gitu teh ditempo ku batur wedakna meunang meuli aing cek salakina. Rugi atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudi wa syafa'ati wal maqam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat ngayakeun acara peringatan Maulid Nabi upami ningali dina hadis qudsi abdi lam taskurni ida lam taskur man ujriyatin ni'matu alaihi. Hiji jalma encan bisa disebut syukur ka Gusti Allah lamun ieu jalma encan syukur ka Kangjeng Nabi. Awewe pamajikan encan bisa disebut syukur ka Gusti Allah lamun ieu awewe taradaek syukur kanu jadi salakina. Salaki encan bisa disebut syukur ka Gusti Allah lamun encan bisa syukur kanu jadi pamajikanana. Supaya seimbang. Bisi oleng. Istri heula, awewe heula, lalaki heula ya. Awewe heula. Pansok hayang pangheulana lamun nyokot BLT oge. Benar Bu, benar? Barangkeun bae cing semes. Bu. Nupang syukur-syukurna golongan istri, nupang syukur-syukurna golongan awewe nyaeta awewe anu sok syukur kanu jadi salakina.
salaki balik di tempat perusahaan mawa duit letikna 100.000 atau napi 200.000 tuluy diasongkeun ka ibu bahasa anu pangheulana anu diucapkeun ku ibu naon hayang nanya heula kuring mah naon Baik. Ayo, jawab. Gede. aya teu kata nuhun ucapan kata nuhun kanu jadi salaki osok tara bu askurunas Allah askurunas alanas nupang syukuran anak jalma mungkuhing Allah jalma nu bisa syukuran kepada jalma ketika salaki balik di tempat perusahaan masihkeun artos ka urang leutikna 100.000 gedena 200.000 bahasa anu pangheulana nu kudu diucapkeun ku urang sebagai seorang istri ucapkeun kata terima kasih hatur nuhun osok tara beres ayeuna ngaji kudu dipraktekkeun sabab lolobana pangeusih neraka golongan istri teu seutik lalaki oge tina lantaran naon ieu istri make loba nu ngabring kana jero neraka kulantaran tarku syukri li zaujihina ieu istri taradaek syukur kanu jadi salakina kadang-kadang sok dianglas sok dieuweuh-euweuhkeun jasa nu meunang salaki teh komo geus arek usum lebaran jeung usum samen dami kecacawar ngawangkong ditepas di pos nya ngawangkong teh ieu ece urang mah meuni pusing teh nya coba salaki teu usaha bayareun sakola budak samenang can bayareun itu bayaran ieu untung teh ece urang mah lamun teu miluan nabung moal kabeuli sapatu aja bener bu bener lamun ditanya eta duit mantokna di mana atuh lain eta numpang sayahna eta duit datangna di mana da lain ti jurig mah atuh lah ti salah kalah kumaha nah jadi numpang pangheulana bahasa anu diucapkeun ketika salaki datang di tempat pagawean ngasongkeun duit ka urang rek gede rek leutik syukuran ku urang dengan bahasa akang hatur nuhun akang terima kasih nya moga atanapi mudah-mudahan akang dipanjangkeun umur dibarokahkeun ku Gusti Allah akang sing dijenengkeun janten ahli panghuni surgana Allah amin osok terang ngaduakeun kitu kadang-kadang nyi neng tacis dina meja heuteuneun we Kang keur mani umum eta teh hiji nu nomor kaduana salaki kudu bisa syukur kanu jadi pamajikan sabab encan bisa disebut syukur ka Gusti Allah lamun taradaek syukur kanu jadi pamajikan Kang ketika orang make samping make celana make baju make sorban make kaos osok tara ieu make baju anu bersih ucapan anu diucapkeun ku urang kanu janten istri kanu jadi pamajikan aya bahasa nuhun mama hatur nuhun terima kasih tos mangnyeuseurkeun baju akang osok nepi ka bangsa kitu eta ayeuna mah beres mulut dan entong monoton omekeun berawal tidinya pan tadi oge abdi lam taskurni ida lam taskur man ujriyatin ni'matu alaihi hiji jalma encan bisa disebut syukur ka Gusti Allah lamun ieu jalma encan syukur ka Kangjeng Nabi salaki encan disebut jalmi anu syukur lamun taradaek berterima kasih kanu jadi pamajikanana pamajikan encan bisa disebut syukur lamun teu ngucapkeun terima kasih kanu jadi salakina draw no akur tak mudah-mudahan ku perayaan ieu maulid
Nah, sagala rupi anu dikorbankan ku masyarakat kampung Sinar Muda. Sinar Muda. Nah, sagala rupi pengorbanan anu dikorbankan ku sadayana masyarakat kampung Sinar Muda, Sinar Muda. Baik berupa harta atanapi tanaga anu dicurahkan demi terlaksana ieu acara pamugia dikontanan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di alam dunia mangrupi kabarokahan oge teu mantak mirangan pahala pikeun sampeureun jaga di yaumil kiamah. Jadi hakikat ngayakeun acara maulidan teh urang teh sejak syukur ka Kangjeng Nabi. Hakikat nama syukur ka Gusti Allah. Dina sapinah dijelaskeun nupang sampurna na iman hiji jalmi nyaeta jalmi ngayakinkeun nekadkeun dina hatena yen kasampurnaan anu bangsa dohir anu bangsa batin ti bangsa makhluk kumpulna sadayana di Kangjeng Nabi. Ida ahabba syai'an aksara min dzikrihi, bila mana urang resep kana hiji perkara mangka urang kudu mineng kudu sering nyaritakeunana. Cara urang cinta ka Kangjeng Nabi, urang kudu sering membacakeun sholawat ka Kangjeng Nabi. Gitu. Sabab nu pang-pangheulana jaga di poe kiamat, nu bakal kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Ieu jalmi anu pang seueur-seueurna membacakeun sholawat ka Kangjeng Nabi. Amin. Pamudah-mudahan urang sadaya wabil khusus anu ngempel ngariung di iriungan sareng ahli-ahli urang sadaya sing kenging syafaat ti Kangjeng Nabi jaga di yaumil kiamah. Da judulna ge datang ka dieu teh arek ngaji. Nah, entak moal aya bisi kurang rame hampura we make dionang. Aya 4 golongan jalma anu dibenci ku Gusti Allah. Perhatikan Bu, 4 golongan jalma anu dibenci ku Gusti Allah. Nu nomor kahijina man takabbaro qalbu. Jalmi anu merasa ieu hatena takabur, merasa cek hatena saya lebih baik. Nah, urang leuwih alus tinimbang si eta. Ya. Galib kadang-kadang cek istrina ningali salakina nu taradaekeun salat, ningali salakina nu taradaekeun ngaji, dipikir-pikir mah teu kabeneran ieu boga salaki. Hade taradaekeun ngaji, hada taradaekeun salat. Ya, dipikir-pikir mah alus keneh urang, apa eta teh takabur? Ieu mah gampang-gampang ningali batur, mentak urang harus cerdas, harus pandai mengoreksi diri urang sorangan, samemeh ngoreksi karena kesalahan batur. Sabab wadah pitempatan pikeun jalma anu takabur sawaktu kumelentang hirup di alam dunia, lamun henteu tobat heula min usyarati ahlinar, wadahna oge nyaeta dina kukucuran sakabeh ahli neraka. Wadahna tah lamun teu takabur. Nyape? Ulah naon artina mah urang ulah sok cegekan, ulah sok cedihan ka batur. Perhatikan mah diri urang. Deheung bapak-bapak lah, ya ibu-ibu pan baju oge awah jenisna atuh. Nya. Sapoe kadang-kadang make baju teh rarawisan tina karung dilesot-lesotkeun. Oh. Kadang-kadang pan aya di lemur kieu mah heuh, lamun make senal anu raja jangkung saeutik dipi omong. Peukeun bae antepan. Keun hayangeun anak itu da kabeh oge proses. Anu lah sok pahili ieu mah arek init kana hajatan sok dararangdang. Nyaeun. Nah arek nya hareup kanu jadi salaki, Gusti nu agung baju oge. Nah lebah kerekna teh soe. Aduh. Nah, model gitu tah. Ari arek init kana onangan mapan lamun init jam 8 teh ti beres salat subuh ge geus dangdang. Heudak rupa-rupa atuh. Wadah teh rupa-rupanya mimiti di dempul heula geuning
lamun ngabandungan geuning sok di Bandungan ieu mah ngabandungan Batu ngabandungan Bojo. Nah, lamun eknit jam 8 dandan kita sholat subuh. Waktu ini suka rese. Dong. Tapoan. Dempul lah di dempul. Terus di dempul naon? Dihamplas. Dempul deui. Hamplas deui. Kakarek di kawas. Aduh, Gusti mah. Ya, make bulu mata odek cetar membahana. Bulu badai dari. Teu naon pek teh teuing aya beuki. Salka beuli eueuh ting mah inyuk tapalkeun. Ini kudu riweuh. Ieu nya dangdang. Ade, haleupun salaki dangdang mah ceuk. Marek ini kana onangan kakarek dangdang. Ai wedak meunang meuli saha atuh. Ai nu nempo saha? Rugi tah. Boga pemajikan gitu teh ditempo ku batur wedakna meunang meuli aing cek salakina. Rugi atuh. Sing pantas dangdang ulah sok kabuka-bukakeun orat golongan istrina apa nya? Sabab naon? Rasul dilahirkan kamu ka bumi. Tingali dina kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskeun, inni lam ub'as la'anan walakini bu'istu da'iyan wa rahmatan. Kaula diutus kamu ka bumi lain keur ngalaknat jalmi, tapi kaula diutus kamu ka bumi teh pikeun ngajak kana kasaean jeung ngajadi rahmat ka sakabeh alam. Tak kurang ayeuna kudu apal. Sebagai jalmi muslim kudu apal mana haram, mana halal. Lamun jalmi Islam, lamun jalmi muslim can bisa ngabedakeun mana haram jeung mana halal, hampura. Can sampurna cicing dina Islam. Tak kudu apa? Beuki keneh make calana ceu beuki. Umur 25 18 pantas katempona oge atuh. Make legging genahnya ditempona ku lalaki genah katempona. Coba umur 60 tahun make legging ka jalan jiga dorok-dok kacayan. Pahili ceu dikumaha-kumaha oke. Mata ngahli mah kudu diwadak lain. Da ngajahatkeun wadak atuh tok. Atuh pameureun geus loba nu kararentong. Geus lalak dok. Gitu. Mata jahat wadak, meuli wadak teh 2 poe ge bea. Apan dipake nembokan ieu tah nu kentong. Heeh, anu legok teh eta. Eta nya. Ade ya. Ini apa ya? Lain pula pek teh teuing di jero imah mah rek make calana pek teh teuing dan nempona ke salaki atuh. Han ketika keluar ti imah mah wayahna lamun teh manusok make legging samung ku samping sarung, samung ku rok maksi ku baju gamis, leungit hukum haramna. Nah, ade hisaban di alam dunia lebih enteng daripada hisaban akhirat. Urang salah di alam dunia masih kena bisa diongekeun, tapi ketika urang balik ka jero kubur geus moal bisa balik deui ka alam dunia. Adunya daru amalin la sawaba fiha wal akhiratu daru sawabin la amala fiha. Hikam ngajelaskeun Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu. Ya, saur Imam Ibnu Athaillah, dunia tempat migawe amal. Sing loba urang di alam dunia migawe amal. Bisi isukan paketo urang ninggalkeun alam dunia, urang ngesiap bekelna. Tapi titip di alam dunia mah moal aya ganjaran naon-naon, da moal mahi. Timimiti Allah nyiptakeun alam dunia nepi ka uyah kieu teh sing ditamahan henteu, sagede kieu we alam dunia teh. Teu ditamahan teh henteu. Sedangkan lamun ningali katerangan jalma maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sabalik maca tasbih anu neme pahalana sarua jeung nyodakohkeun emas sagede gunung Uhud. Apal teh gunung Uhud pasti apal. Nu geus pernah ka ditu mah. Gitu.
kabayang sakali lamun diteungeun di imah urang kira-kira mah moal. Ek di mana wadahna? Mentak tong menta ganyaran di alam dunia mah da moal aya wadahna, engke di poe kiamah wadahna. Mentak in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Ai in kana amaluhu khairon fa jazaohu khairun wa in kana amaluhu syarron fa jazaohu syarrun. Nya, bila mana amal anu dipidamel sawaktu kumelentang hirup di alam dunia sae tinangtu nu bakal kapangih jeung karasa jaga di poe kiamah adalah kanikmatan. Sabalikna bila mana amal anu dipidamel sawaktu kumelentang hirup di alam dunia goreng awon mangka nu bakal kapangih jaga di poe kiamah kana langsaan. Entar sing rajin tolab ilmu sing rajin dalamun jalmi terang karena harga nak tolab ilmu moal waniun ninggalkeun tolab ilmu. Tingali dina sisi fawaidul makiyah dijelaskan di dinya. Dina sisi napa pae? Asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Nupang berat-beratna kerugian seorang manusia. Nupang berat-beratna kana langsaan hiji jalma jaga di poe kiamah adalah jalma mampu tolak ilmu tapi tara daek init. Loba we alasanna. Geus nyeri tuur teh, geus hese teh, urusan itu teh, ieu teh ulah. Nya. Dari dunia mah henteu lila. Jeung lamun urang hayang perkara dunia teh mah henteu hese, cukup kumidamel 2 rakaat salat subuh, dunia mah geus kagape. Nya, masih kene mahal keneh ilmu daripada perkara dunia. Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha saur Nabi. 2 rakaat salat sunat subuh langkung sae tinimang alam dunia jeung eusi-eusina. Nu nomor kaduana golongan jalmi anu dibenci ku Gusti Allah wa golado lisanuhu, jalmi anu kasar ucapanana tapi dalam artian di dieu salaki kanu jadi pamajikan kanu jadi salaki kasar nya be tingali akhlak Kangjeng Nabi pangsae-saena akhlak Kangjeng Nabi. Nah ieu ulah sampai ayeuna naon tengker kasorangan ai kabatur menisieut teh ulah keukeuh berawal dina rumah tangga heula ceuk sok dibaturan tara salaki lamun dahar depan kadang-kadang si eta pagawean babari gede ganyaranana bahkan punten rada ngaclok salitnya. Waktos Kangjeng Nabi Mi'raj ningali hiji gedong anu sigrong anu diteretes ku inten jeung ku berlian lalakon ieu gedong lamun dilempangan 40 tauneun. Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril, saur Kangjeng Nabi malaikat Jibril eta gedong saha nu boga? Ke ya Rasulullah bakal kaluar anu ngeusianana. Anak teh kaluar pangeusi eta gedong teh istri. Awewe ngan pangawakan anak ipis kawas tariplek cek sehingga Rasul naroskeun ka malaikat Jibril saur Rasul malaikat Jibril ieu istri sawaktu kumelentang di alam dunia tara salat panggetol sugan puasa tara tong bororaah puasa fardu puasa sunatna oge teu pernah kaliwat sugan tara daek ngaji getol tina ladang naon atuh ieu awakna begeng jiga tariplek ipis jiga tariplek diwalar ku malaikat Jibril Gusti Rasul ieu pangawakan istri ipisna kawas tariplek sabab keur waktu kumelentang di alam dunia ketika salakina daharan tara dibaturan baturan tak kudu nyaho jadwal dahar teh isuk jam baraha mun lohor jam baraha mun peuting jam baraha patuhkeun ai mung dipangnyanungkeun mah ieu mah lalakuan mung dipangnyanungkeun ku salaki teh ai ka salaki cur laur diantep karepna ulah servisna nu kudu hade kana jadi salaki
Ceuk salaki sok sanajan boga pamajikan jiga tunggul kaduruk tapi akhlakna sae kanu jadi salaki moal daekeun init ka mana-mana moal nikmat. Sedangkan dina tanbihul gofilin dina sisi papai we nya dina sisi tanbihul gofilin nya dahar bari berjamaah teh eta teh berkah. Bahkan katuangan nya anu seueur ngadaharna eta langkung dipika cinta ku Gusti Allah. Mentakan kudu aya bahasa ceuk manggil ka salaki manggil naon? Akang, bapak, ayah, naon? Ngon maneh maneh. Wow, ceuk eta teh teu kudu disebut maneh salaki urang. Ngon maneh manggil. Bisi dicontoh ke ku anak urang becaan we. Ketika urang manggil kanu jadi salaki maneh ditempo ku anak urang engke diturutan ku anak urang gorengna. Man sana sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Bila mana urang mere contoh anu goreng diturutan ku anak urang, diturutan ku incu urang terus nepi ka kaluhur, urang maot emang moal ngocor ka jero kubur. Kagak bisa tak percaya jik maut teh heula ayo menyebut sagala kok maut gitu itu teh ganti robah atuh era cenah heuh paling kana kahadean mah era teu cara kana teu eceuk mini wanter kana teu bener mah ya manggil kanu jadi salaki teh na marobah musyawarah heula hubungan duaan mahoba manis tahoro saur Nabi wa mahona manis tasoro moal rugi moal nalangsa jaman nu sok daek musyawarah mah tadi suserian teh keong nya akan ka dieu dirasa kedeung aya naon nyai mini sinarieun heuh tara manggil atuh salaki mah jadi kanyahoan nya ayeuna mah urang robah pan ayeuna mah urang boga incu boga anak boga minantu urang robah manggil teh ulah maneh wae nya. Oh, sarua maneh oge ulah nyebut maneh ka urang. Gitu Pak, robah. Sing sopan we. Da Kangjeng Nabi mah tara nyarios nami atuh ka bojona oge. Ya Humairah. Nya, itu Kangjeng Nabi. Atuh kumaha we urang teh? Nya, bapak atuh abah, babah kumaha we nu pantesna lah. Urang oke salaki kanu jadi pamajikan mah atau mama mami kumaha we pantasna lah gitunya eta tah nu nomor katiluna golongan jalmi anu dibenci ku Gusti Allah wa do'afa yakinuhu jalmi anu lemah kayakinanana. Dina surat An-Nisa ayat ka-8 Gusti Allah ngandika saur Gusti Allah wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa. Urang kudu sieun, kudu melang, kudu hariwang ketika urang maut ninggalkeun anak urang di alam dunia lemah dina kaislamanana, lemah dina kaimananana, lemah dina kailmuanana, lemah dina tauhidna. Mentakan urang gurukeun ka anak jeung ka pamajikan urang, gurukeun bab salat, bab wudu, bab adus mihape. Nya, sababeura tanggung jawab nu jadi salaki mah di alam dunia dikasek neangan usaha neangan pausahaan lamun salah salat pamajikanana nyedekna kasaha kasalakina kullu ra'in mas'ulun an ra'yatihi yaumal qiyamah. Seorang pemimpin bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Gusti Allah jaga di poe kiamat. Itu Pak osok Pak ngawurukan bab obeh ka pamajikan tara osok ngawurukan bab wudu, osok nempokeun tara wudu pamajikan. Kebae bab kiai we, ka kiai deui nyedekna teh. Leheung lamun sok dikarundian mah kiai na teh. Da teh eling atuh. Nah, heung geus silang kitu ge kiai mah ikhlas we ngawurukeun bab wudu, bab salat, bab puasa, bab zakat jeung sajabina ka masyarakat. Mata kurang kudu bersyukur. Lamun dihiji lemur ahlu rosatik bil jahli nu bakal dikeceburkeun kana jero neraka sakabehna jaga di poe kiamah lamun dihiji lemur eueuh kiai-kiai acan. Entah alhamdulillah nu ngalaos Qur'ana masyaallah mudah-mudahan sing janten generasi penerus amin.
dukung nyawer 50.000 mah leutik atuh ceuk nya rugi ieu mah sing badag nyawerna ka Mokori mah gitu itu cara kana dangdutan anu kieu sawer mah kan bae niat sawer oge da tujuanna mah sodaqah Fathul Muin ngajelaskeun duit sawer halal sama nyebutkeun haram tinggal di Fathul Muin gae tah sawer anu kieu nu kori gitu tah nyawer kana dangdutan oh ceramah ayo ye tanya urang kudu sieun lemah dina kayakinan mentak urukan pamajikan bab sholat bab wuduna timimiti asup ka jero WC papatahan ku urang kewajiban salakina apal ibu asup ka WC apal bismillahirrahmanirrahim entong ini HP kade bisi pahili doa asup ka WC jeung doa daharan bisi pahili Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi rek asup ka WC mah heulakeun suku kenca paneurikeun suku katu nya kade aya etika ieu teh nu kudu ditempuh da jalma moal bisa beradab jalma moal bisa berakhlak jalma tidak akan punya etika kalau tidak berilmu nah kade yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat lamun urang hayang diluhurkeun darajat ku Gusti Allah di dunia terutama jaga di poe kiamat berarti urang kudu berilmu arek asup ka WC aya etika na rek kaluar ti WC oge aya etika na asup ka WC heulakeun suku kenca paneurikeun suku katuhu nya nandakeun bahwa WC teh tempat kotor. Nu nomor kaduana ketika rek kaluar di WC heulakeun suku katuhu paneurikeun suku kenca. Rek kaluar di imah heulakeun suku kenca paneurikeun suku katuhu, rek asup ka jero imah heulakeun suku katuhu paneurikeun suku kenca. Sami ka masjid kitu. Ka masjid rek asup ka masjid tanya heulakeun suku katuhu paneurikeun suku kenca. Keluar di masjid heulakeun suku kenca paneurikeun suku katuhu itu etika. Asup ka kamar mandi